yoga Buddha neleukeun Abu Nawas bae sial cenah ieu Abu Nawas hiji nya nama bangun tenang bae kadua kapa panggil bae ku raja hajunya nama didenge ku raja urang mah ieu sebagai tokoh agama Katolik Kristen di samping eta di ente Buddha segala agama nu sejen ieu urang mah biasa-biasa bae aya Abu Nawas kos kitu kapake jasa ku pamarentah ku raja ya urang tipu bari mah sepakatnya na nipu Abu Nawas ayo tipu urang ajak leuleumpangan nyana lah pokona coba sedangkan Abu Nawas mah kadeuleuna teh puasa nya nama dahar unggal kadeule di warung kopi ngopi unggal kadeule restoran di warteg dahar sedangkan pan ayeuna mah Kristen mah ya ahli tapa nya nama Yahudi ahli tapa Kristen ahli tapa daharna ge paling sacomot da cong ulah dikira Kristen teh eta teh bangsa kitu paus teh oh ahli tapa teu meunang sambarangan dahar jeung nginumna ge kardinal teh ahli tapa tapa aja nama puasa lagi geus lain 12 jam bila perlu 24 jam mun jam da aya 2 genep atau 20 genep jam ahli tapa ti ditu na mengkos kitu dongeng marupil kurhi teh pendatang ka pastur begitu datang ka pastur aya naon marup lain kula maneuleuk kamulyaan ente hebat amat ieu apakah boga pagawean naon eueuh deui cak pastur teh lain urusan naon urusan dahar doang aya kitu kula mah sapoe-sapetingan 3 huap doang geus disadiakeun 3 huap leuwih 3 huap anti kula mah nu mantep jelema ka kaula mah muru bae sebab kulana tapa tuh dongeng marupil kurhi kos kitu nu mantep ki marupil kurhi teh di antara guru tasawufna teh adalah pastur lain guguru ka pasturanana tapi guguru ka tapaanana oh berarti di dieu aya kamulyaan padahal mah nya nama teu diridoan ku Gusti tapi mulia nah ieu mah Abu Nawas urang tipu jelema beuki dahar mah cak pastur gampang ditipuna oke Buddha ahli tapa Hindu ahli tapa yoga teatah kemudian atuh aya nama Kristen ahli tapa tinggal Abu Nawas teh beuki dahar datang ke Abu Nawas waalaikumsalam aya naon ieu urang ayeuna mah ningkatkeun dakwah masing-masing agama kemudian kuari urang menelusuri kumaha kelemahan-kelemahanna urang musyawarah dan musyawarahna kuari urang di tempat pagunungan urang nyebrang ti lembur ieu ka lembur ieu ke urang di ditu musyawarah kumaha bagusna kumaha tah Abu Nawas setuju teh ya tuh oke bae oke satungtung aya mangpaatna ceuk Abu Nawas tuh kula mah siap bae iraha berangkat Abu Nawas ya tuh deuk kuari ge masalah cek isuk lah ayo isuk lamun isuk cek Abu Nawas ke urang kapanggih di pengkolan bae di warung kopi di dinya nya geus mulai Abu Nawas mah geus aya di warung kopi kene kopi bari nungguan bener daratang isuk-isuk geus butik teh beteng atuh geus gendut Abu Nawas mah ngopi segala macam oh ngaharewas gampang ditipuna ya lelah kajian itu ya berangkat lempang datang ke Zohor masing-masing anu Zohor anu tente kumaha agamana we datang ke asar Abu Nawas lapar ya urang lalakon can datang ke tempat nu dituju tapi urang geus lapar oh kami mah keur paruasa oh puasa ya puasa nu ieu urang puasa jadi opatan agama-agama nu sejen teh tiluan nyana jeung Abu Nawas opat kula mah teu puasa cek Abu Nawas nek dahar teu meunang urang kudu seragam sebab ieu dalam perjalanan jadi lamun urang dahar hiji dahar kabeh lamun urang teu dahar kabeh cek Abu Nawas oke geus sekian teh oke bae tapi geus rada kicep-kicepan cek aing teu kuat benar-benar teu kuat teh kita datang jam 4:30 teh Noel deui kieu dahar nama tetep engke tas maghrib ngan persiapan kuari jadi kula indit heula endek menta ka masyarakat ala kadar jang neuli dahar oke teh weh eta mah oke cenah tuh kos kitu
bagus sama solusi terbaik teman ya guys kira-kira baik Abu Nawas ke masyarakat dalam rangka perjalanan bahwa iya untuk bawa ongkos minta jeung beli sangu akhirnya diberi ke masyarakat belilah 4 bungkus diudah gua Abu Nawas air datanglah ka jam genep begitu datang ke jam genep disangkakan buka ternyata puasa itu macan wayah buka nu kecen Abu Nawas ieu mau bukana kami mah jam 1 hah jam 1 ente zarua jam 1 kabeh jam 1 kabeh atuh ieu mah dahar bae cek nya jam menurut Islam maka menurut Islam mah magrib teh dahar ya ieu mah nang minta kula di masyarakat meuli kadaharan nang sangu nang meuli kula atuh ieu mah kula mah deuk datang ka geus datang ka waktu da deuk dahar teh lah teu bisa Abu Nawas urang seragam dahar hiji dahar kabeh teu dahar hiji teu dahar kabeh cek Abu Nawas kieu nya emang tadina gedeg ditipu ya Abu Nawas maksudnya supaya lelah sebabnya anak teh kapake jasa kuraja ieu mah maksudnya mah dek dibunuh pelan-pelan ya satu masalah cek Abu Nawas kieu ngan kieu cek Kristen teh ye urang sarare bae makanan simpen di dinya di mana-mana engke hudang saha nu ngimpina bagus makanan nu rada bagus jeung nu rada loba jang nu ngimpi bagus nu ngimpina kurang bagus makananna setik nu teu ngimpi ulah dibere makanan cak Abu Nawas aing mah moal ngimpi sebab moal bisa hees pan lapar aing moal bisa ngimpi cak we aya bae cak Abu Nawas ya aing wah ya tapi tetap Abu Nawas berarti lokelehan siap tak Abu Nawas siap dan air disungut mah tuh sampai ngimpi padahal di dalam hati mah udah ngimpi kumaha ya boleh saya ngajakin nanti jam 10 hari SKB jam 12 udah Abu Nawas geus diuk bae enca dahar can hees kana kuari pepetang ngimpi cek Kristen Masya Allah istimewa Tuhan Allah memberikan mimpi kepada saya waduh seakan-akan nembus kaulah aya di alam mana kapanggih jeung pembawa agama Kristen ngobrolah jeung ngamimitian aya agama Kristen sehingga kebahagiaan luar biasa lain di alam nu ieu tapi di luar alam nu ieu hidup kamu bisa orang budak wih kuring di bawah hiber seakan-akan di nirwana eta manggeus kemegahan anu luar biasa lampu tapi caang padon poe tapi caang teu nyaho di mana eta mah daerah jeung tempat sakitu indahna kabeh hidup pohara luar biasa geus urang kulama diajak nyaba ku malaikat hiber dibawa ke singgasana wah tabah singgasana istimewa dihandap ka luhur teh teu kudu make taraje jeung lip diangkat sorangan ka luhur ka handapna kitu keneh sakumaha lip bae tapi eueuhna naonna hayang ka luhur langsung ka luhur hayang ka handap langsung ka handap masyaallah menentah nu terbaik coba ye tah eta nu terbaik mimpi eta ieu makanan bikin ka nu terbaik nu kadua bikin nu katilu Abu Nawas ngimpin teu Abu Nawas teh kieu kula mah ye aya ngimpi mah teu teu beunang ngadahar berarti teu ngimpi mah lah lain kitu cakeuna terkenal di dunia dimimiti zaman Kangjeng Nabi Adam sampai akhir zaman nu paling istimewa puasa Kangjeng Nabi Daud cek Abu Nawas moal aya tanding Kangjeng Nabi Daud nya nama puasa langsung bayar per hari siap kabladiana 1 hari puasa 1 hari buka 1 hari puasa nya nama geus moal aya 2 dah bener kan benar Nabi Daud mah istimewa kula mah teu ngimpi ngan kapanggih jeung Kangjeng Nabi Daud wah hebat amat siapa tadi nama dek sare ngan jol Kangjeng Nabi Daud teu bisa sare kula lantaran menghormatinya
kulantaran pelukan kula ente kabeh kerek kukula didengekeunana lantaran dek diudangkeun beusi keur ngimpi indah teh diudangkeun kukula kula pelukan jeung kangjina bot ngobrol nu rek disuguhkeun aya ge kadaharan eta maka kukula disuguhkan tamu kulantaran nyana ngajakan ka kula maka kukula ge didahar karena kula disuguhan ku nyana di sarua akhirnya nyana madahar saya tiga antara ahli puasa dibikeun kukula kabeh ya bea kabeh atuh palalongo kabeh hakan ku sia ngimpi cek nyana aing rek ditipu ku sia bubar urusanana moal bisa Bunawas nek dibunuh untung nama nyala nu pararae atuh ya kadaharan eueuh duit eueuh hayo ku sia geus bea kabeh aing mah henteu salah sebab disuguhan ku Kanjeng Nabi Daud aing mah aduh cak Kristen teu bisa dilalaga Bunawas ieu asup dia sayusibul ladzina ajramu sagharun indallah wa adzabun syadid bima kanu yamkurun bakal kena ka jelema-jelema anu nararipu kahinaan di Allah jeung siksa anu pohara ku sebab tipuan-tipuan nyana tah tipuan-tipuan nyana hina balik deui ka nyana hakan ku sia cak Bunawas balik aing lah wal bisa kabeh ngobrol urang kaduhung punya nanya tungtung nama urang menu kalaparan teu salah bantah mah tuh hebat jasa kayak Bunawas eta kapanggih bae di ku Bunawas segala Kangjeng Nabi Daud datang